Assalamualaikum prawargi dak abah ayeuna tuker perjalanan antara Pasir Haur Cikawari tingali tuh jalan ngagelir ayeuna mah dak jalan teh nya tingali geus geunahun ieu daerah Salem Salem tuh Salem Lebak ieu mah dan masih desa Bojongkoneng cuaca cerah jalan ngagelir tingali barudak beda di jeung baheula mah jalan teh batu unggul istuning mata marurag dompet baheula mah numpak motor teh ayeuna mah geunah tuh tingali tetangkalan masih kena salaluburnya tuh kebon-kebon. Alhamdulillah di pekampungan mah masih kene salalubur hejo ngemploh tingalinya teh ieu parigi jero ieu tah tanyakan pariginya barudak tuh wah awi mah ngaroyom awi mah rada nanyaknya tuh tingali tingalinya tuh banyak tuh belok kada ya tuh dina belokan launan tong tarik teuing si tekor tuh langit lain melang tinggal diudak betah tumaninah di dunia mah ya tuh ningali ka tukang sabadar mah ulah ningali ka tukang amun urang ningali ka tukang sok ieu loba ngarempod di hirup hareup sing pancek tuh teh ieu anyar jalan ieu anyar keneh ieu mah jalan ieu karek beres bulan kamari ya anyar ngabeton alhamdulillahnya desa Bojongkoneng ayeuna mah geunaheun katonggoh mah geunaheun tah ieu Salem datar Salem datar Salem Lebak biasa gede urang bakal ka Salem lapang ya tah ieu teh katelah teh tanyakan oco teh keluarganya tanyakan oco kieu teh tuh mang perang kieu nya tingalikeun tuh sayuran dengan salalubur alhamdulillahnya di dieu mah tempatna sayuran barudak eueuh nu melak pare di dieu mah sayuran tah ieu Salem lapang ieu Salem lapang tah nya pengkolan tuh tingali buat kenah ke mang perang Gunung Burangrang tuh nya anu gereng Gunung Burangrang jelas katempo pisan gitu ieu masih desa Bojongkoneng keneh ieu tah tere ka batas tuh ieu Salem lapang keneh ieu tah tingali itu eta plak saladah lejet teh eta teh lejet tuh tatanen alhamdulillah subur makmur bagja muji syukur kana Maha Kawasa urangnya tingali itu kenah dibere jalan kenah tatanen subur tah ieu mah engkol barudak plak engkol ieu teh tuh engkol tah ieu teh batas Bojongkoneng Cimangu ieu mah tah ieu Cimangu sakedeung di beak Cimangu tah ieu tanyakan Cimangu ieu tuh jalan geus rada ruksak geus heubeul ieu mah heubeul can diomean dia tuh sakieu mah lumayan keneh jalan mah ieu desa Cimangu keneh ke bawah tah ieu batasna aya batas tah ieu batasna batas Cimangu ka dieu mah ka Cipada barudak Cipada ieu mah kasupna Cipada tuh ieu daerah Pasir Calung teh
Pasir Calung lain artina loba calung dia da grup calung ge eueuh di dieu mah bangkrut teuing baheula mah aya keneh meureunana en mah eueuh grup calung teh kunaon disebut Pasir Calung nya sigana mah aya sasakalana baheula sasakalana sigana mah kitu nya ieu Pasir Calung tuh Gunung Burangrang tingali tuh Cibudah tuh tuh Cibudah Sukaraja itu tuh ya tingali Bengras di Pasir Calung mah tuh produk kuas endah bukan nama alamnya itu pokoknya mah Pasir Calung keneh ieu terus rada ruksak jalanna ka Pasir Calung mah Cipada ieu desa Cipada ieu can keun we da keke mapai da ngomehan jalan teh lain pagawean anu enteng lain pagawean anu babari teu cukup ku duit 1000-2000 nya tenang we da pamarentah mah leuwih ngutamakeun leuwih mikiran gitu nah pasti nunggu giliran da henteu desa ieu wae meureunana sakabupaten teh loba mana anu diprioritaskeun mana anu kudu pangparahna anu kudu diheulakeun gitu pokokna mah urang mah salaku warga ngadoa sok bantu solokanana rawat jalan anu bener pada boga rasa tanggung jawab kana lingkungannya ulah ngandalkeun wae pamarentah ulah ngandalkeun pengurus rawat jalan solokanana bener-bener gitu supaya naon supaya jalan teh awet gitu nya keluargi nah iya tereh ka Pasar Senen di mah tereh Pasar Senen nah maka disebut Pasar Senen da mukana penting iba di tiap poe Senen hungkul cenah mukana teh tiap poe Senen gitu sejarahna teh ayeuna mah tuh rame Pasar Senen ge tuh aya Alfa aya pom bensin aya nu dagang lobanya komo gitu tah tuh jalan rada rusak ya berarti rada rusak sedikit tah ieu Pasar Senen ieu Pasar Senen tuluy mulawit ka belah katuhu tuh ieu jalan rusak ya tah mulawit ka dieu mulawit tuh ieu erek jurusan ka Cikawari tuh nya tingali ibu-ibu kana motor tinggalinya wah motor gede tingali motor meber motor nu meber teh barudak kade sok kamana karep pamikiran nanya tah ieu teh deket di Cikawari mah ka suku Gunung Burangrang nya tah ieu masih Pasar Senen keneh ieu asupna tah ieu tanyakan tah ieu pudunan tah tereh ka Cikawari tereh nya pokona mah tuh mudun tah ieu jalan anyar keneh ieu jalan tadi dia teh aya longsor di dieu longsor ti tongo hujan ngecerak teh anjeun teu eureun-eureun gitu melangnya tuh eta teh lain narik beas eta teh mun teu salaman narik berak pupuk tuh narik pupuknya motor ge wah kudu jararagjag motor ka dieu mah teu perlu nu alus nu penting nu jag-jag keur narikan pupuk narikan sayuran gitu pantai gunung teh kana motor ayeuna mah biasana baheula tah ieu Cikawari barudak tuh masjid Cikawarinya tuh ayo assalamualaikum